Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di my channel Baraya. Untuk hari ini dinten ayeuna wengi ayeuna channel saya pribadi teu ngadamel konten nguraknya. Urang ngawangkong we heuh. Ngadongeng bari ngantosan waktos sahur. Nah, Kak rokok lah. Kieu cerita judul dongeng teh budak leutik minta modal. Pak. Nah, dina hiji mangsa aya keluarga gese bapakna teh keur kadatangan tamu di imah. Wah, tamuna teh keur disambut ku hidangan makanan anu sakitu enakna nya, nikmat lah. Enggak taruang sedaya kan. Nah, kelila budak datang balik ulin. Bapak cenah. Heong si bapak teh jang. Ulah ka dieu dibawa ke tukang. Tuluy di bejaan ku kolot teh. Jang, engke deui lamun rek ukeun ulah poksang. Ya hareupeun tamu era keur dalahar geuleun. Engke mah make kode nya ganti. Naon? Lamun hoyong nyariosna hoyong nyanyi gitu. Oh, nyuhun Pak, nyuhun. Pak. Yes. Nah, singkat cerita dina hulat sababaraha poe tamuna datang deui. Namu deui di hidangan deui dahareun. Dibere hidangan gitu. Makan-makan. Nah, budakna geus ngarti kan. Duh, cenah karasa deui si budak teh yang modal balik ka ieu mah. Baba cenah. Hayong nyanyi cenah gitu. Tuh dibawa ka tukang bupeuna teh ka toilet. Ka WC dibawa ka jamban. Eta mah teh bingung cenah. Nah, cenah budak yang nyanyi dibawa ka WC cenah. Geus nya. Nah, meureun beres barang dahar mangkatlah kolot teh aya bisnis. Diajak ku baturanna teh. Budakna teh dititipkeun ka kolotna atau kesebutkeun lah ka aki ninina gitu. Pamitan lah si kolotna teh. Bapak, Mak, ya abi nitip incu. Nah, abi bade aya urusan heula ka luar kota. Heueuh, jang jung. Sing sukses gitu. Keun incu mah ku aki diurusna. Duh, beungeut ya goreng beungeut teh. Baenya. Pak. Da saking menjiwai. Nah, titipkeun incuna teh ka akina. Teu lila eta si incu balik ulin ka akina teh menta. Ki, aya naon jang? Ya abeh yang nyanyi. Ah, rai sia cenah. Yang nyanyi si ganengeun tetangga. Atuh da geus teu kuat cenah yang nyanyi. Wah, itu kuat teh ka dieu cenah. Yeuh kana ceuli aki cenah. Ulah ngagorowokan teh sok kana ceuli aki sok nyanyi sok. Terus si budak teh masukin celana. Masukin celana kana ceuli aki, tempur aki cenah. Bro, gambar. Eta aki na we gegebes. Goblok sia. Ngadon modal kana cenah rek nyanyi, cenah kalah modal kana ceuli si anjing. Pak. Geus nya ngamuk gitu. Aduh, aing tah. Heuh da bapana poho teh ngebejaan ka akina atuh. Ya modolan ceuli. Aduh ngopi lah ngopi mangan tehnya. Dongeng anu kadua. Caritana teh naon teh bingung gitu poho kana hulu. Aya deui caritana. Ayeuna ceritana aya dua sobatnya aki-aki. Eta mah di zaman leutik sampai ka kolot ge barengan we. Geus jiga sikitaeun gitu. Pak. Nah, geus saya sebutkeun lah duaan teh, nu hiji si Soleh, nu hiji si Saleh. Kampurannya anu namina sami ya sanes maksudna ngaledek ieu mah ngandong-ngandongeng we. Mari teh ngaibaratkeun lah gitu.
si Saleh teh ngobrol kurang ulin dah ke kebon naon atuh ulin jauh-jauh teuing ka kebon gitu gawe henteu ieu mah cenah urang ngalah jambu ieu atuh kiek dah duluan teh bisa teh tuh cenah eta ka jambu ini geus karoneng kitu arasa wah jeung si Saleh teh ada itu bisa nembogana bae deui manusia Wah salah, encur. Sok atuh sesana naik. Aing lah naik. Salah naik. Anjing salah teh aing maneh cenah geus kolot kitu emang kuat keneh kitu naik. Tong salah. Aing mah sajan kolot ge jiwa mah masih ngora. Itu baheula keur zaman ngora aing mah gelut dirempuk lobaan ge. Teu sieun aing mah teu mundur. Dirempuk 10-an ge teu mundur urang mah. Naon? Digelutan? Henteu naon? Tukangna tembok aing teu bisa mundur. Pak. Terus maneh henteu naon? Nya urang baru nyut we teu ngeulan. Tuluy ke rumah sakit. Geus singkat cerita naiknya. Naik. Dahana terapu. Pas barang ditincap. Bobot. Lagrag eta si Saleh. Alah. Dan baraya maksudna teh ieu teh tangkal jambuna teh di sisi gawirnya punten pisan aya nu tinggaleun. Nah, gurowok diharap teh tolong. Cenah waduh. Cek si Soleh teh. Teu naon maneh? Aing parotong suku jeung leungeun. Alah cenah. Terus kumaha tulungan aing? Ke aing mau tali teh. Alungkeun talina tah sangapnya ninggal kana beungeutna puk aduh anjing aduh sangap perlu sangap pandangan aing teh potong terus kumaha atuh cenah aing ngeredna maneh cenah aing mah digegal ku urang digegal sing pageng gegal nya digegal tarik serot teu da si Saleh teh pikun si Saleh teh cenah wah pingsan cenah tengah jawab wae cicing wae teh digerowan teh leh keneh mah dah handap tengah jawab leh tengah jawab keneh Saleh ngajawab si Saleh teh yo puk lagrag bebet deui eta si Saleh teh bari ngejeplak eta talina Allah cenah ieu wah si Soleh ngagrak deui anjing. Soleh sia selamat. Ngan ieu cangkeng potong. Cenah khawatir aing mah. Aduh kumaha tuh. Gede teh talina ka dekene atuh. Cenah sia teh nyaho aing keur ngegel tali ku sia digerawan. Belum. Heuh poho hampura cenah teh geus kolot aing teh pikun. Geus sok gegel. Alah aing geus teu bisa ngarangkat ieu cangkeng potong euy. Heuh di lempengnya cenah ieu. Tah sok gegel tah. Ku aing digegelnya tapi lo ditanya dia aing heueuh moal awas ya digegel tah sire dewe seret da pikun karek bieu geus pikun deui wae buah si Saleh teh lag deui gitu leh keneh mah di handap teu ngajawab keneh Saleh teu ngajawab ketilu kalina Saleh nya ya urang lagrog buh innalillahi wa inna ilaihi raji'un alah Saleh si selamat tengah jawab innalillahi ya Allah balad aing maot ini si Saleh teh kagigir aya tangga turun Saleh hampura aing cenah nya gotong bae teh dibawa kana tangga astagfirullahaladzim muntah tadi cek aing mah turun kana tangga gotong keur hidup keneh geus mau perkara turun tangga aduh aing dasar bodor duaan ieu ki-aki geus gitulah cerita ti abi mah hampunten nya bilih aya kalepatan dina pacariosan abdi atawa nepi dina ceritaan aya tidak aya nu teu sesuai da ieu mah sakainget abi we gitu supados nya ngahibur gitu intina mah kan daripada jenuh ngurek wae cenah Kang Heri teh ngurek wae atuh naon atunya tambah teuing kesel atunya ieu ngadongeng gitu bilih aya nu resep kana ngadongeng nya nu teu resep kana naon gitu nya ngan nyuhunkeun we bantosana kaikhlasanana Kang ge men subscribe
like dan komen gitu. Mentiasa sama di-share ke teman-teman kangge yang hibur. Itu mudah-mudahan baraya sadayana tiasa kehibur gitu. Hatur nuhun. Kami pamit. Sosok nabi sabun gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.